Wa in mata tulang eta tukang adzan teh maot maot adzan nu bieu tah nu teu dikuliah nu karna Allah nu bener adzanna deuna waktuna nya gitu. Ulah patulah kaler setengah tilu adzan asar kamarenya keneh sabulan gencan tengah tilu adzan asar kuring kuat kaganggu sare kalakrep sare adzan buru-buru udang aing geus kaluar ti kamar setengah tilu cenah. Ai disedak-sedak teh. Enggak, kunaon teh tengah tilu adzan. Heuh abdi ge hampura, lain ka kuring hampuran tu kau. Teuing. Eta udang sare cenah teh men. Buru kamu salat. Tempuan teh setengah opat. Aduh. Kunaon nih? Aing teu gagal sare ceuk teh gara-gara atuh. Pan lumayan sajam deui sare sajam. Aduh. Kun kitu nam setengah tilu adzan subuh sah wae adzan awal ieu mah adzan jam 3 di Neglasari dieureunkeun teuing tengah tilu Janari mah adzan awal ngaranna sunah rasul eta ieu mah ka dieureunkeun gitu. Jam 3 lain Mas adzan jam 3 di Neglasari. Pan ka dieu mah tetela sarasa sampai ka dieu. Ya. Anu bebal teh mah ieu tah musala ieu tah deukeut Wading Tongo eta mah lain salah waktu salah adzan geus hayang apa teh pan guna as-shalatu we subuh mah eta mah aya apa laju Allah as-shalatu eta kuring aya entong kudu make atuh sok keur main kaheci wae kadang-kadang fit itu dia aduh ulah make atuh balik deui kana sholatu tong make dina itu teu kawarid nama gitu aduh teuing saha anak ge seserian tah jadi adzan ge karena Allah mah gini malah wa in matalam yudad bi qabri alam yudawan mun tukang adzan anu kos kitu bieu maot maka di jero kuburna moal ditapuk ku bilatu moal wanieun hage lantayak ge moal gitu atuh ieu mah hayang ulah